sakitnya tuh di sini. Erek make penari latar oge. Biasa. Saha? Nya biasa tiluan tah ya. Pasukan goib. Siapa mah? Itu wae. Tak ya. Si Kemal apalan jogetna mah Kemal kayak kieu. Cita-cita tak. Ngali cuman Gayana tinggali gayana. urang ieu kudu jadi penari latar profesional. Maneh kudu kompak ya. Mun teu kompak mari digorolongkeun. Oh, si Kemal digorolongkeun. Ya, mangga mana? Mangga cita-cita tak. Sakitnya tuh di sini di dalam hati. Mana gaya naon? Ada sama gaya biasa kayak gorila. Oh, mana banyak ya gaya cita-cita tak kieu. Aku di sini. Ani make gaya. Ya cemplon, aya gaya teh kudu make ieu ulah make ieu. Cita-cita apa nih kata apa cita-cita? Oh, sok buru. Siap. Mangga. Sakitnya tuh di sini. Maksud manehna ngabolan di ka urang. Kamacak manehna cenah sieun make ieu. Tah, ku ieu. Lah urang mah kebaca nita. Maneh keur mah goreng patut. Saha goreng patut? Situ gelisna kieu pek tanyakeun. Nanya nu kieu gelis kitu. Tuh, gelis. Nah wewe. Jeung maneh wae gelis saha? Jeung abi gelis saha? Ah, sadaya mah. Gelis sadaya mah. Ah, si ibu mah terima kasih da istri sadaya-sadayanya. Tidak ada. Oh, oi tadi nah. Tang make ieu tah, ieu. Urang bagus ya tah mah. Maneh mah salah pengertian atuh, da kaeun. Pakeun maklum udang sih mah kan lola. Naon lola teh atuh? Loading lila. Gitu udah. Maksud urang teh make otak, ulah make bujur. Ari ngagaya. Gayana kurang bejantak ieu. Kayak cemplon. Maneh budak saha? Gendong urang ira hanyanyina tuh ge mos yang ngacapruk wae. Poho mangga. Bener. Cita-cita teh sangkeun. Ae urang mah citakan ge citakan lucu, mana citakan naon? Bus. Sok. Sakitnya tuh di sini di dalam hati. kira-kira eta cita-citakan alus ya aing mah urang awak kira kumaha aing mah saoyang begitu awak kalau urang apa budalang ieu man wahana nu di dupan halilintar kitu we saoyang we urang mah sebelum masa aya budalang ngarek ini bagian budalang teh tapi manis sih padahal atuh tong ngarakus oh budalang ngarek ini ya orang temannya maneh hungkul udah budalangnya bisa nyalus budalang gua suara ya tau ini oh budalang teh kabita cenah hayang nyanyi atuh udah kudu diajar sekarang rupa ge tong maneh budalang pada nyanyi naon
nyari dangdut oke sarua. Dangdut mah. Judulna pokoknya joget. Oh, saya kan sok imah. Iya mas. Dengan ceblan. Tapi mana sih alus atuh gayana ulang erakeun nya. Bisa teh gayana. Kumaha? Taya dengan dihareup, utak-utak seeutik, sukuna nyangigang seeutik. Goyangkeun, ha? Siap. Nakolan bedog di alun-alun. Itu kan mana isinya sedang nyari agungan rebaran. Oh, mana jadi ieu lah sapi golondongan. Semen kurban. Apa? Lain gitu gayana mah ya mah. Coba udah laki lah laguana di gaya tumpangkeun. Jangan ngaseuti. Mana kebutuhan cuma juga pisona. Jadi kan Ayo tak kotak begitu. Lain gituan lain kalau bedog lain. iya lah kena pikir Pak. Siap. Ma. Dua kali manek ke si cempon maneh. Nah ada orang mah bergaya kan gitu dah. Mana lain udah lang si eta untung si mah ngelekan barang hakan. Abus angin kan. Maneh naon atuh keur ngeunah-ngeunah itu udah nyanyi maneh ganggu da ieu. Ya mah urang kerja ge budang suku kok tapi kait jeung si ieu. Lain udah lang untung baju abi teu rangsa. Dibetot ke si buntet ieu. Mana ieu. Yang padahal eta dia ke videonya pakai tenaga dalam jadi peper. Mana untung terang. Wah, mana eta terangsak yang rerompok. Bilang lagi dia. Ulang didinya. Ngopi dawe. Iya tuh ame ketinggalan saya abdi di tengah. Main di dia. Oh, siap. Ya, Mas. Guys. Aduh. Mana cincin? Siap. Leganya. Hah? Lega kunaon? Pas dendam tuh, Bra. Barang dendam ka saha atuh maneh? Ya ka sana si buntet. Mana tingali? Tingali? Ulah. Bukan? Ari maneh nah kakak ngopi. Sugan teh masih modal. Eta Ada ngopi. ari maneh nagain mana? Tawaran bajigur, pada bajigurna. Jangan tuh kepanggil deh. Ngajak ngobrol, cuma eta bajigurna. Padinya ieu ge mah teu meunang balas dendam teh ari maneh. Bodina sagala bidang diharapkeun aya urang aya dendam. Kumaha dina keseniannya. Seni itu seni ieu kudu seni hiji beungkeutan, kudu silih dukung, kudu silih rojong supaya naon supaya leuwih maju. Da jiga maneh kasilih kitu. Pasal dia dah. Udah lah. Abi teh sakit hati udah. Sakit hati ini, perih batin ini, untuk selama
ini sebagai ini bari irung nyemprong mana? Naon jemplan ai mana renang? Abi malah. Renang naon di wae atuh? Naon? Abi pergi tanpa pesan. Ajor bae. Ini mas. Gimana? Nyanyi ini lanjor bae. Si Tembon erek ngalagu judul laguna pergi tanpa pesan. Oh, juga si erek mantau geprek bae. Mana temen bantok sareng. Lupa. Alur panjang. Itu budak leutik ieu mah kudu jadi contoh atuh kalau ujang kudu bisa ambedakeun mantau teh bahasa kasar. Upami indit sareng bahasa kasar. Terus upami bahasa lemesak naon budang. Angkat. Terus wangsul. Mui. Kerja di nanti. Abi. Pernah datang. Nyanyi kita perlu tahu jalan kota tidur perlatan. Ah, budang mah bisa. Itu aja duaannya. Ada hilut. Perlatan hilut. Hilod deh mana ari genderuwo. Eta. Mana mah wanita tapi hina wae. Ya, dengekeun ari mana pan urang mah urang Sunda. Sagara rupa ge kudu nomor hijikeun. Komo ieu heuh. Aya pameuting ngawawancara ku Cemplon sok pang temongkeun ka dedeuh urang. Ya ka para penonton. Oh, sok atuh. Ka dedeuh urang ka nya Oh, urang. kawan yang mulung muncang, belum Tanjung. Abi bernyanyi Kembang Tanjung Paninengan. Ngawi mana nih Ngawi, maksudnya bintang kecil mana tuh? Sok. Biwir pakai pengki. Oh, ada urang teh biwir runtah. Oh. Ai mana naonan atuh si Cemplon keur ngawi. Sieu pertama. Mana mah sok ngalaworakeun wae. Kawan kepret. Kepret. Maning sama ngawan mah galak di dia teh. Aya kenang bencana sagala bae teh. Perguruan nih maneh. Perguruan. Oh, sayang digodet. Nego. Anaki jimat awaki basa emak muncang kapapane di kokokan hati kunde aniko gokcungung. Oh iya mana gokcungung dengekeun atuh maneh teh kumaha jeung teh di sakolakeun wae maneh teh. Oh budak nyanyi nyakolakeun abi ngan saukur 2 menit. Nah, make 2 menit. Hah? Nah, make 2 menit. Lewat hungkul. Eta mah punten benernya ngarangkung. Heeh. Dengekeun atuh. Basa emak mulung muncang. Dengekeun heula maneh gara-gara maneh atuh datang. Ngapain dengekeun? Basa emak mulung muncang. Heula dengekeun heula dalang ai maneh. Ari maneh balet teuing atuh. Balet dibeakeun ku sarangan maneh mah. Kan. Basa emak mulung muncang. Gendul. Naon? Eta muncang tadi abi nyebut muncang. Saya ka dengekeun. Heuh da mana sih ieu mitina tadi muncang geus lawan dia nembeng. Gegelan Tanjung. Basa emak mulung Tanjung rebun akhirna Di pekarangan nu lebis kene harita anjing anu gede. Ai maneh anjing deui helder. Kunaon eta hayang-hayang anjingan maneh mah? Acinganga. Teh maneh pusing ningali maneh. Pusing. Heeh. Da mun anak urang maneh tampiling saha. Nah, boleh budak itu namanya kekerasan terhadap anak.
Dengar, kamu kena dengannya. Harita. Torojol anjing. Heula. Torojol mana? Hari mana pada tadi ningali anjing di itu kerki nya kerki ya. Harita. Torojol anjing. Teh heula. Dengkeun heula. Jempling. Harita keur kakandung. Cicing atuh. Kamu aku anjing kumaha? Keur kakandungan ku hideung. Anjing wah. Ya, si mau 4 tahun digogogan anjing ka buru mau teh anjingna. Nah, mana eta anjing teh sebenarnya anjing dendam. Beberes naon dendam teh Kurupuk ku sih. Terus lain-lain. Ya, geus aya nama kieu lah. Pudalang si cemplon jeung si buntat borondong maneh garing. Moong ah. Nah, make mung ari maneh. Ieu mah tiluan ya borondong maneh garing. Moong mah garing sorangan. Ai maneh. Maksud dalam teh orang ngawin borondong. Aneh makan garing cek teh. Borondong garing. Oh, teh makan garing ngahungkul. Atuh ngobrol. Sekarang ini nomor. Tapi kabagean garing. Anu nyain mana garing mah. Sok, samakan dulu suaranya. Sok makan dua. 1 2 3. Belum sama. Jadi, coba saya lagi. Dong. 1 2 3. Aduh, tenang. Masih belum sama. 1 2 3. Wah, sama dan apanya? Baunya. Ya. Mas, sok siap. 1 2 3. Borondong garing, borondong nugarari, borondong mina jago, borondong dibulen-bulen, borondong dikulaan. Hayang
cici kunaon. Ku di mana mimitina? Di mana mimitina? Saya ngenino. Iku sino. Ada wegan. Geus kana ada wagan. Tanggang. Saha eta teh? Oborono. Geus laknang. Tongkol mah sakit. Terus Jadi mayit. terus Saha? Ada ke rumah sakit. Jadi mayit. Terus? marak ayangan. Saha? Budak. Mana mau minta lucu pisan sih budalang marak ayangan wae geus bae. Tos balang. Naon? Abon. Naon maneh? Balik lagi. Teh ini naon? Kemudian ada maksud, iya dengan ada maksud mana eta panon dihideungan ngaran naon? Nah, Mana maksud di panon dihideungan? iya. Ibu dalang anu odang danan. Kanyangan ka urang. Tadi tadi mah ngarah golis cenah. Eta juga sama. Atuing teh. Lain tadi naon si Dagoli budala mana sebudala ka eta ge tonjokan. Ajar Ya, kan. dengekeun salah da maneh mah mere si kemlon baju anu pink atuh. Terus Coba lo mere aku nu oren. oh jatoren. Oh, saya KPU sekalian itu ya. Jadi saya tahu. Tadi penyanyi naon tadi? Abi tadi nyanyi. Tadi naon? Abi pergi tanpa pesan. Oh, pergi tanpa Tanpa pesan. Oh, senang lo dia penelatan. Pangan selatan. Lihat foto ya tadi dua. Ini dora, hilang orok. Sok. Ait kana irung ka dieu. Akan aku cari gelap terasa dunia ini. Bagaikan tiada matahari mau pergi tanpa pesan nanti tiada datang kemana aku cari di mana kau pilih. Aku tak berdaya lagi. Maneh mah anger sok ngaganggu teh anger. Maneh motor nih mijak nyeri. Ya, Nah, sini kan abi kan. Nah, atuh si itu nu aduh-aduhan nang si ieu. Oh, maneh mah Teh si horeng kalayak. jauh. Pindah mana di Jakarta, orang di Bandung. Oh, orang yang di Bandung, mana di Jakarta. Hah? Oh, orang Bandung, mana kali gata. Sok jauh. Kau pergi apa pesan nanti tiada datang kemana aku cari di mana kau pilih. Aku tak berdaya lagi. Nu gelo, tinggalin heula sorangan. Sameh deh lo pisan sensasi bis. Sensasi, gua sih masih nyusul. Nyusul naon di mana? Hah? Nyusul naon, pancil cing jauh. Nyawan minjak sorangannya. Udah tuh tinggal lo barudak. Terus? Lagu barudak. Nyaho atuh maneh teh nah kata tadi budak leutik teh disabit-sabit. Abelah arek nyanyi ieu. Naon? Anak-anak, paburisat. Paburisan nyanyi paburisan.
Judul laguna wak wow. Oh, ieu mah khusus kanggo anak-anak di dia. Ya, ngaberan tingali hoyong dia can sarare maneh teh. Asalnya kurang mau diberi hadiah. Ieu barudak ge mau bade di ieu hibur ku wak wow. Bade. Sok. Alok nanya. Ya. Apa-apa aku si wak wow. Lain seueur mikir. Are maneh teh mikir ka batur maneh nu kudu mikir mah. Masa kabur lagu si wak wow nya. Siapa sih? Suku teh mana mah kayak suku munding.
Sok pada rek naon. Ada benar yuk. Jadi apa? King Oppo. King apa? Judul laguna. Judul laguna. Black or white. Hah? Apa hanggeus tadi lo? Black or white bener. Sok atuh teh kumaha maneh lah eta mah. Apa mah yang jadi King Oppo? Ya. Ari maneh teh. Amel bisa kira-kira lagu bahasa Inggris. Lah, nang tahu sih nggak bisa ngacak-ngacak WC. Weh, Banyak ngacak-ngacak WC. Siapa orang jadi Michael Jackson? asa atuh sok. Siapa? Michael Jackson kenapa sih? Mana goyang itik? Mana Michael Jackson yang goyang itik kan segala. Ulah, Michael Jackson kan tuh laki, awi kan awewe. Jadi tong memang kudu jadi diri sorangan mana ulah jadi Bu, beneran. Menyayo Michael Jackson TTJ. itu tinggal nanti gaya mana kan anak-anak masih kepo skill. Mau orang kan Michael Jackson mix saksi gotik. Siapa? Ari maneh sok rumah saanteuing atuh. Ada, itu mah gelis, ayo kieu. Sing maneh nyana. Ai jadi jelema mah kudu sadar diri. Ya, sok sakumaha urang kaeun jagung atuh sok kudu disyukuri urang teh. Ada kode blang jeung balas terang. Sebelah boga kalebihan. Kalebihanna gede botong. Ya, kapan urang teh jauh di jungjung anggang teh dina pikeun ngahibur. Ari mah cik atuh lamun teh ngahibur hibur anu bener. Lah urang ulan dewe ku dangdut. Ah, hantu main dangdut ari maneh. Apa urang mah ngareog atuh? Kan main bener ku dangdut. Entong maneh ku dangdut. Apa dia ku dangdut? Maneh pan urang mah ngareog we maneh. Yang benar rek dijikeun jeung dangdut. Yang pondok umur Maneh mah urusan umur mah pangaira. pangeran moron. Pangeran. Oh, pangeran penyanyi dangdut mah aya laguna. Laguna. Tuduhlah aku puas hatimu atau bilang kau perlu bunuhlah aku.
sarang-sarang. Cek saha tanyakeun ka para panitia di penyanyi dangdut mah nya loba duitnya. Duit mana? Ya, dengekeun menyadik balut mah. Lamun boga imah, bubuk derita, namun bisa dahar. Piring berdua, namun bobogohan. Cinta karet, namun dina jadi pejabat. Namun dina gering, sakit gigi. Main ngalongok. Nah, apa menjadi pejabat? Jatuh bang. Jadi, ya. Di urang mah peupeujeuh kadira. Urang mah nya ngetes ka maneh, laguna lagu keur barudak, pan loba ieu teh barudak di dieu mah nya. Laguna keur kolot. Oh, laguna keur barudak musik keur kolot gitu mah. Lagu keur barudak musik keur kolot. Maneh sa maneh bisa teu? Bisa. Kalau bisa. Tidur laguna naon? Duda. Tong duda atuh pan maneh awewe janda atuh. Atuh dah yang duda. Oh, sakatu meuning. Judul lagu ari mana kan main eta judul lagu. Sugana loba duda di dieu. Nyarek naon dari mana? Nanya ke duda rek naon? Rek naon nanya ke duda? Yang judul lagu dah. Sok buru. Siap mang. Di mana-mana balon itu mah yuk meletus balon hijau tarik ya ai lagu kudu menggigit yang kumaha palau ceplak capek ya tiga helder dicontohana mah balonku ada 5 ebit rupa-rupa warnanya mantap hijau kuning kelabu aduh melengking merah muda dan biru kayak apa ngebedugan meletus balon hijau banyak lagu meletus balon hijau ya ari ebit gede bage Gade mana? oh tak tabit GAD Ari ebit gak ada, mana dicepangna karakter siga maneh tepuh titik komana meletus balon hijau dan rebit ebit mah kieu meletus balon hijau dan benar ya jika gitu ayeuna cemplon erek nyokot versi naon sih geus tuh nyokot Ebi mana versina Abi versi pasantren. Wah, hebatnya. Versi pesantren di mana? Udah. Pesantren di mana? Abi, di Kebon Waru. Kebon Waru mana pesantren? Mana LP? Kapan cek batur pesantren? Pesantren yang lu jahat. Yang lu jahat mana teh? Iya, amit-amit. Oh, ya. Pesantren mah Gontor, Suryalaya. Lalu tauhid. Jadi cemplon Kebon Waru. erek nyokot versi pesantren. Versi pesantren. Sok. Badanku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Kayak orang kami di Jakarta, orang iuhan, orang istighfar karehat. Astagfirullahaladzim. Naon? Marriott? Marriott, di mana Marriott? Hotel Marriott? Oh, mereka maksud lain ya. Orang ngabaroneng ku etanya, ku pesto gitu sieun. Nah, masih sieun emang. Masa jak itu di sadana. Kumaha? Beuna. Mawat ieu. Hari mana sing benar atau semua? Ari lagu anak-anaknya nya. Nah, berdinan maneh. Roma Irama. Roma Irama. Kayak Oma Irama. Iya. Judulnya musik. Balon bitoge berirama. Astagfirullahaladzim. Benar. Balon. Balon itu teh berirama. Ya, hari mana yang tradisi itu hari mana tadi lagu Michael Jackson? Mana bisa? Mana bisa untuk bahasa Inggris? Itu tuh mana? Orang mah kursus. Naon? Capek orang teh. Kamu ditinggal sampai di kumane di dedetan kawan nyepeng ka dieu. Lah. Lamun ti guling urang rek kumaha bakal di video ka pawalingkeun rek kumaha heran. Sampai suka deh kan di ubaran nih mana? Ayo hikmahna suka dieu. Ieu teh olahraga. Tinggalnya. Ku ayana pagelaran ieu tah. Pagelaran non itu teh. Budaya Sunda teh mudah-mudahan sing jadi urang teh diperhatikan pisan ku pamarentah teh. Ya. Jadi seni-seni tradisi teh berenang lo bisa leuwih maju. Di aya pangrojong hati pemerintah oge nya mana nu mau ieu pernah kerja sama sama di Bulban Kota Bandung. Udahlah, program teh menuju Bandung juara. Udahlah. Naon? Engke warna sama pawali aya mah habis ayeuna sampai na ieu anjing mau digentos. Diganti ke mana? Ya kudu Ayeuna poe Sabtu diganti ke poe Minggu. Bae tah. Oh jadi jag-jag bener. Jag-jag. Ayeuna ngalaku naon mana teh bari? My baby bala-bala. My baby bala-bala. My baby. Bala-bala. Tapi bala-bala. Wah, ieu mah jigana musikna rock and roll. Halus. Benar ceplon. Mana bisa? Kamu sih pengirukan. My baby bala-bala. Tungtungna jeung babaturan mah gehu bala-bala. Atuh geus baturan nu kitu bala-bala mah. Ya, nu nyaho teh bala-balana we hukum. Ai maksud budak teh manehna lagu teh lagu barat lain dia mah bala-bala di gorengan. Lain eta, maneh boga versi naon? Lagu ada lagu naon? Aya ieu deui. Naon?
Pilgun. Suku kagok rangsa. Ya, ari lu kok lain rangsa kayak mana kos kanu baju wae. Oh, salah berarti. Suku kagok renggot. Dari siapa? Oh, Tineng Ati, ya ketua anak ya ketua GPK. Aduh, udah lang di PGP ini jika asas jaga. Kamu tinggal di mana? Udah lang ay masuk kepalsuan. Sanes kanjeng ay kepalsuan. Cinta ada kepalsuan. Uang juga sama. Ceblon, ceblon. Mana teh ngomong teh gelalaunan, mending ngomong teh pakai kuah, mana mah. Nah, lu kuah. Kan bae sora-sora urang. Kan dia laguna rock terus. Lah, No. ya maksud mana kudu tinggal teh naon? Bisi palsu. Mana yang masuk gagabah. Tapi benar ceblon eta mah. Zaman pengedar uang palsu sih. Tapi da ieu mah jiga asli ceblon. Asli, da ieu mah di kopeah lamun palsu mah di topi ai mana. Taruh seula ah ka Neng Ati. Neng Ati teh geuning budaknya Neng ceblon. Ini teh sanes kolot mangan budangan. Heuh, beda geus jadi ketua GPK di mana? Heuh, budangan memang geus kolot ai mana sok di eta oge lah. Neng Ati, ieu teh mana Neng Ati teh nya? Eta ieu bedang Neng Ati, maklum ieu kolor. Neng Ati, iya teh ini dong, masih an kasim kuring. Ikhlas. Ikhlas. Itu tuh, itu. Tuh. Oh. Ibu Deti. Ibu mana Ati. Ibu Ih, Deti. malu sama kucing. Meow, meow, meow. Ibu Deti teh ikhlas masih hante. Ridho, henteu ria. Tamihan atuh. Namanya orang opatan di barengan hiji gimana? Nya sogan aja ku teh ya tuh. Sok ayo rumah mana? Ini urang sakuan lah jebutna. Tapi bala-bala apil gun teu balaik mana-mana. Abigun mana gocap. Kan lain hiji geus jeung diomehan tapi mah. Tah ayeuna. Ya, udah lah abi marek band. Ben naon? Band di luar negeri. Ben naon? Nah, kalajengking. Anaknya yang orang band kalajengking. Scorpion. Eta gimana kan bareng. Oh, mana? Judul laguna. Judul laguna teh Tasigana ya mereka apa ya? Ceblon. Magic. Alhamdulillah teteh. Hatur nuhunnya tetehnya. Aya ieu teteh anu baheula sana biar digalisnya. Asa ninggali ieu kurang. Asa ninggali Jen Saliman. Tapi yang mana teh kudu dibere gawe heula biar aya jukutna geus meunang. Saha dibere jukut. Eta biar mana? Kamu mah hiji. Sabar kalau pasian heula lagu. Nya. Burung murid Kita orang pada hadirannya. Kang Dea. mana yang lagu lain? Mana yang naon kadinya? Tadi gak mana bere gawe? Itu atas masihan kamu banyak malu dulak dilak we. Apa? Dulak nang cokoton. Mana mana aku wae. Sakanya. Wae di otak urang.
kadinya. Nya mana yang ada orang teh aya komo bari Sunda nama ini teh aya barudak aya kolot. Budalang disesuaikan dengan musik atuh, manya lagu rock kudu kieu. Jadi mana? Nyawana ngatuh, tadi nyokot kenang. Erek nyokot dog rawas ningali maneh suku kadinya astagfirullahaladzim. Bener gaya. Oh gaya eta teh. Oh, Gaya budalang mah Inggris geus cenah eta grup ge mau itu bawa pisan ka sobangan. Itu tuh. Budalang kampungan. Oh gitu. Oh, tapi budalang mau ngadenge maneh ngeta ngalogo eta. Sok sararti ke budalang mah sia. Sedih kunaon budalang ingat masa lalu sweet memory. Lain. Naon? Teu ngarti. Ngarti. Orang yang budalang ngerti. Ya barulang di dia aya sebagian anu ngarti komo seniman di dieu mah nya. Tapi nan pribadi budalang teu ngarti sama sekali. Jadi maksudnya kumaha? Cik kumaneh terjemahkeun. Hah? Handshake. Terjemahkeun kumaneh naon teh arti. Oh, diartikeun. Pada ku Sunda, pada ku Indonesia, ku Jawa. Aku Sunda, aku oh, disundakeun. Oh, Kan orang mah menjunjung tinggi seni tradisi Sunda. Ya, soalnya disundakeun mah. Daripada mana nginging ngomehan si eta. Nyambung Mana yang majikan nu heuh dites kitu teh marokan bodalang teu ngarti eta naon artina? Jijikana cincang keling sagala. ah, yang penting mah budala ngajalur eta tanda lagamna. Sok anggo. Anggo. Mana ya sing boga tanggung jawab anu bener. Tugas urang salaku urang Sunda. Kamu mulai ngalestarikeun seni urang sorangan. Ku saya seni urang dimulai lain ku urang-urang keneh wae gitu. Kan aya moto masyarakat nu boga harga dirinya eta masyarakat anu bisa ngahargaan tur ngalestarikeun seni budaya sorangan. Mung sakitu para wargi sadayana hiburan ti simkuring sapara kanca. Bobot sapanun sareng sapakanta si hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.